tembok ngakikik lamaan ngajan caang saling wataan kasawang implengan ukur salira mun wanci datang naputui hate mantap salira bakja lamun narang ulaan sapertos gedet nu ka tukang nganti mugi nganci kaasinan malah mindeng datang ukur soca ngarep mugi henteu kadedeuna malahan mindeng soca seratna muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur bebek salira muka sawang ukur bebek salira gera pulangkeun ka cinta nu dititipkeun datang naputui hate mantap salira bakja lamun narang ulaan sapertos geget nu ka tukang nganti mugi nganci kaasinan malah mindeng datang ukur soca ngarep mugi henteu kadedeuna malahan mindeng soca seratna muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur bebek salira muka sawang ukur dedek salira gera pulangkeun ka cinta nu dititipkeun muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur bebek salira muka sawang ukur dedek salira gera pulangkeun ka cinta nu dititipkeun muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur bebek salira muka sawang ukur dedek salira gera pulangkeun ka cinta.
nu aroyak jamaran ka tebak pagi ngoyakeun ka sorang. Jaan bulan luput situ patenggang narawangan jalan kaendahan hati papain camaran mendingan mapaes bagjanuan sasih mulut malam opat melas bulan nempai cahaan lumpuran patengan dirinya terpakai jendela mulanya jendela nangkep di nerang bulan sasih mulut malam opat melas bulan nempai cahaan lumpuran patengan dirinya terpakai jendela mulanya jendela nangkep di nerang bulan. Jaan bulan luput situ patenggang narawangan jalan kaendahan hati papain camaran mendingan mapaes bagjanuan sasih mulut malam opat melas bulan nempai cahaan lupuran patengan dirinya terpaku jendela mulanya jendela nangkep di narang bulan sasih mulut malam opat melas bulan nempai cahaan lupuran patengan dirinya terpaku jendela mulanya jendela nangkep di narang bulan. Masih kene aya nu can leungit
mana di mana jere ka mana urang impian kamar fungsinya deui pikir impian harita mengundang rasa impian kamar ularek jadi tunggara nuhun Gusti mapari pepe kembang kahayan panjang di alam sanwa daya berang daya putih bulan bentang nyaan ukur kalangkang jadi gambaran jiwa lalakon mangsa nu endah kumalayan kumalayan naon kunaon naha nakumaha urang najan pageh kadede pinuria ketepak mana di mana jere ka mana urang impian kamar nu fungsinya deui pikir impian harita ngundang rasa impian kamar ularek jadi tunggara nuhun Gusti mapari pepe impian kamar ularek jadi tunggara nuhun Gusti mapari pepe
cinta dedeh anjeun baturan jeung didapat lain tega tenyaah ka diri hideung bab pisah jeung mak meureun geus kieu takdirna dalah teu bisa